Gula nang di Abah Sepuh. Tapi di Abah Sepuh kurang bebel banget. Baca doang, tapi di Al-Maghfur lah lebih bebel. Jak Al-Maghfur lah jelema mun hayang makmur, iya. Maca gitu. Mana? Aduh, begitu menang doang jadi jelek bepohoan. Subhanallah. Baca ya fattahu tak ieu dampalengan katuhu asupkeun ka handapeun susu beleh kenca di dieu ye ka dieu ye ulah lurus handapeun tah lamun aya kaos jeroan set angkat kaos jerona ka handapeun tadi ya fattahu ya fattahu ya fattahu sabaraha kali 70 kali Mbak wiridana memeh salat berjamaah subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi wa rasulihil mab'uusi rahmatan lil alamin minal masjidil haram ilal masjidil aqsa fi ardil Palestin linuriyahu min ayatihi ibratan linnasi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad illa bu'dan al-hadis. Al-mukarramun para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus ka pengurus Masjid Al-Hidayah Kampung Kondang, yaitu Bapak Lurah Sajidin, juga kepada Al-Ustadz Haji Lukman sahibin, anginnya kenceng. Oke, kepimpinan musola Nurul Zaman, Nurul Amin, nyata Bapak Ustadz Haji Mustaya. Oke, pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syifa Mengersa Al-Ustadz Haji Supriyadi, para DKM Masjid Al-Hidayah Desa Kampung Kondang, sadayana bela anu mudah-mudahan ku Allah dimuliakan, tur mudah-mudahan selalu di kucuran rahmat wal magfirah di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tahilap
kepada zuriat Nabi anu alhamdulillah pada kesempatan ayeuna hadir. Mudah-mudahan ku ayeuna hadirna zuriat Nabi ngajadikeun turuna rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nu tahila pula ka saudara kaula nyaeta Al-Mukarram Kiai Suaib anu parantos nyampaikeun mauizahna anu mudah-mudahan anjeunna dipaparing kasehatan, tur dipanjangkeun umurna, tur diberkahkeun ilmuna. Oke, selamat datang kepada qori kita. Selamat datang Tuan Guru dari Aceh yang mana baru landing barusan. Biar istirahat dulu capek. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ayeuna orang dina peting ayeuna walaupun geus kaluar dina bulan Rajab orang ngayakeun hiji acara dina bulan Rajab adalah acara Isra wal asup kana bulan Rawah orang oge ngayakeun acara nisbo moal kabal deui asup kana bulan puasa ngayakeun deui acara nuzulul moal kabal deui dina bulan Syawal ngayakeun acara halal bi asup kana bulan Hapit ngayakeun acara ngawinkeun bapana. Nu jelas orang selalu ngeusi acara-acara anu kubatur di bid'ah-bid'ah sabodo teuing. Nu penting orang mah dina setiap acara datang hadir diuk ngadengekeun sabari ngopi rada ngantuk eueuh mas. No penting orang datang hadir itu dihampura dosa ku Gusti Allah Subhanahu. Jeung teu aya lain orang datang hadir setiap acara-acara besar adalah nu diharapkeun menang syafaat ti junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad. Karena lamun urang geus menang syafaat ti junjunan dosa sakumaha gedena ge eueuh nanaonan dosa kajen sabusah lautan lamun geus menang syafaat ti Kangjeng Nabi la neraka diojayan asup kasor. Mudah-mudahan urang nu kumpul di dieu kabehan menang syafaat ti Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan orang babarengan untuy-untuyan jeung kolot urang jeung guru urang menuju surgana Allah Subhanahu wa taala bisyafaati Rasulillah. Qomot tadi geus didengungkeun tilawatul Quran anu begitu indahna kemual kebal deui alhamdulillah qori urang geus datang. Mudah-mudahan bacaan baik anu geus dibaca maupun nu bakal dibaca ngajadikeun syafaat ka urang jaga di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya rabbal. Dina peuting ayeuna urang ngayakeun Isra wal Mi'raj. Tiap tahun urang selalu ngayakeun Isra wal apal bu Isra apal naon Isra. Isra eta cenah perjalanan malam, berarti nu lempang ti peuting is lamun aya hansip lempang ti peuting ngaranna ronda bolon.
Manya Isra. Hansip lempang tebeti mangarana ronda. Subhanallah. Geus nyararaho kabeh ge Isra adalah perjalanan malam. Gitu, Mi'raj naik ke luhur langit gitu bae geus lah. Dah, naon nu urang kudu dipetik dina acara Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj junjunan urang geus sabaraha taun jarakna. Ayeuna apal wah? Bo? Geus sabaraha taun? Lamun hayang nyaho geus sabaraha kebal ieu Isra wal Mi'rajna junjunan urang asal nyaho tahun Hijriah. Tahun sabaraha Hijriah, Bo? Eueuh nu nyaho. Lamun Masehi nyaho aneh urang dieu mah. Urang kondang mah Hijriah teu nyaho. Tahun 1446. Berarti hijrah na junjuanan geus sabaraha tahun? Pokoknya ngitungna setahun sebelum hijrah itu Kangjeng Nabi di Isra wal Mi'rajkeun heula. Berarti lamun ayeuna 1446 tambah 1 tahun berarti geus sabaraha tahun? 1447. Kitu bae geus sababari. Nu jadi pertanyaan dek naon Kangjeng Rasul samemeh di Isra wal Mi'rajkeun di samemeh hijrah di Isra wal Mi'rajkeun heula nyaeta Allah Subhanahu wa taala ndek mere resep opat jang umat Kangjeng Nabi supaya umat Kangjeng Nabi jadi jelema anu sampurna. Dibere opat resep, lamun daek eta nu opat resep diadukkeun dina gelas, diaduk-aduk diinum, maka eta jelema jadi sampurna. Moal bisa asup ka surgana Allah nu sampurna, lamun lain jelema sempurna. Maka Kangjeng Nabi di Isra wal Mi'rajkeun teh ndek dibere resep. Siap nginumna resep nu opat. Lamun teu siap berarti teu sampurna. Lamun teu sampurna teu layak nyicingan surgana Allah Subhanahu. Aduh naon cenah ieu resep deui. Nu pertama urang lawakan nyaritakeun resep heula lah. Ieu teh bahan introspeksi diri sakumaha tadi cek Kiai Sueb. Ulah sirup ulah sombong. Baheula zaman baheula aya jelema sombong. Sombong luar biasa. Ngaranna Namruz. Namruz, Raja Namruz sombong. Nu mantak sombong mimpin dunia 400 tahun. Mulkuhu arba'ami'ati sana. Nyana mimpin kerajaan teh 400 tahun. Lain sa Indonesia, lain sa Amerika, tapi sakulon, sawetan, sakaler, sakidul. Sadunya dipimpin ku Namruz. Kabeh tunduk ke Namruz. Sampai kieu. Mun nyana datang kabeh tunduk. Lamun geus tunduk kieu, oh berarti lamun aya nu macam-macam ka aing, baehan kuy. Sikat ku aing. Sombong. Luar biasa kan sombong? Sampai menyebutkan ma rabbun siwaya. Adakah Tuhan selain daripadaku? Oh, aku pangeran. Sombong. Rakyat teu sanggupeun ngagulingkeun. Teu sanggup lain lalagaan. Pengawalna, senjatana jeung sejabah-jabana. Masya Allah. Tapi ingat, dengan kesombongan Allah maehan teu make alat berat, sugan make bom, sugan make nuklir, lain. Tapi dipaehan ku Gusti Allah make rambetuk. Allah nyiptakeun rambetuk. Nyawa rambetuk, Bo?
la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Allah henteu izin mengandaikan, mengumpamakan dengan menceritakan nyamuk, ba'udah nyamuk atau rambetuk. Hei eta rambetuk pernah maehan raja anu ngaku pangeran. Namrud ngaku pangeran, eta rambetuk asup ka irung. Geus ka irung asup kana otak, di otak nyocoan nyokcorokan puyeng kikian. Sampai ka anak buahna coba cokot partil. Kunang gitu bos. Nyeri, manya pangeran nyeri, goblok sia mah. Datang ka modar. Namrud mod gara-gara itu aya di urang sombong aya. Saha nu sombong? Siapa yang berani sama saya? Hukum sudah tidak ada yang berani sama saya. Jangankan baru rumah, sawah laut aku pagar, siapa yang berani? Dalakan sia. Dala can sabaraha dibanding jeung Namrud. Benar. Tenang bae, ngadoa bae ngadoa. Setuju laut di pagar, setuju? Allah Subhanahu wa taala ngirim rasul. Berat seperti itu. Ngirim rasul nyata Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Tengah bogaan pasukan, Nabi Ibrahim kudu tunduk, kudu ngaku Tuhan, kudu ngaku pangeran. Cado cak Ibrahim. Masyaallah, sorangan bae. Ai tadi mah ieu Kiai Sueb kula keur neangan dukungan. Hei, sia atuh kunaon sih neangan dukungan? Sorangan. Dek paeh-paeh dek hirup-hirup Kiai mah. Geus kumangke bae. Masyaallah. Kiai mah ieu dengekeun sajuk Kiai Sueb. Pamajikan lobang adat biasa. Pamajikan rewel biasa, tenang bae nu kos kitu mah Kiai mah. Masyaallah nasib, nenang bae jalo bakal keluar teu penting, maknya teu bisa nyiar deui jadi mah. Gelo bae tuh. Subhanallah, Nabi Ibrahim teu ngaku kata ketuhanan, teu ngaku pangeran, tetap Allah adalah pangeran. Kumaha? Bakar. Ibrahim belum tetanggung-tanggung 40 poe 40 peting rakyat dikerahkan untuk ngumpulkan kayu bakar. Geus ditumpukeun saat belum des hurung ngagedur panas apa tiisna bo tiis wani nyemplung kadinya wani. Masya Allah, menurut riwayat panasna saking panas sekian mil kerasa panasna, maka Kangjeng Nabi Ibrahim dibalangkeun ge make bandring. Set peng luk ka jero tengah-tengah seuneu. Tah eta teh seuneu sakitu ngagedur panas cak adat. Karasana ge panas, tapi bagi Kangjeng Nabi Ibrahim cepti tiiskuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Pohara kan? Wow, sana ngagedur lain lalagan. Saruan teh jeung di Los Angeles kira-kira. Nyaon teh Bu, Los Angeles? Tah bledinya tah. Anu cena bejana di Los Angeles seunana hurung. Panas apa tiis Los Angeles? Naon buktina panas? Geseng bangunan megah ieu mah bangunan cecer ieu mah di Los Angeles mah ratusan miliar eta imah teh lain dalagaan bangunanna tohaga dihajar ku seuneu ret rengse berarti seuneuna panas apa tiis. Naon bedana seuneu Kangjeng Nabi Ibrahim jeung seuneu di Los Angeles? Bedana ari seuneu di Los Angeles kahayang Allah Subhanahu wa taala. Allah geus rung seben dalam jelema nu sombong. Allah rung seben jelema nempo jelema nu
balakaseah cak urang dia mah belum. Hayo sok sombongkeun ku sia dunia. Siapa yang ditegur? Ngaku Tuhan, saya bisa bikin tanah Arab jadi neraka. Weh sombong, emang kamu Tuhan. Naon bedana Namrud jeung raja nu kuarita? Ngaku pangeran cak Gusti Allah. Coba lamun sia geus bisa nyieun neraka di Timur Tengah. Tah pareuman Gusti sia. Hayo sana bisaan ngaku Tuhan. Henteu bae, redaksinya aja yang berbeda tapi artinya sama. Sing hade urang ge ulah sombong. Subhanahu wa ta'ala. Tuh, kejadian Kangjeng Nabi Ibrahim di Belembok. Ieu dina salah satu cerita ayam manuk piit. Nyaman teh manuk piit, Bo? Manuk piit. Eta manuk piit neangan wahangan, nyawangan. Kali. Sot nginum nya di kali. Pinuh telihna. Cak manuk gede teh hai it siak nginum loba amat. Aing mah lain dek nginum aus. Dek naon tuh? Dek mareuman seuneu. Seuneu mana? Seuneu nu meuleum itu Nabi Allah Ibrahim kekasih Allah. Eta manuk nu galede nu sedeng kabeh seuri. Yang sarikeun nu mantak yang sarikeun atuh kira-kira bae it sono sakitu gedena dek di pareuman ku cai nu aya di telisia mikir eta cai can datang geus beak cak piit no problem atuh jangan naon tahu manfaatna kajan manfaatna ge minimal aing ge di yaumil kiamat ditanya ku Gusti Allah hai piit keur irasya hirup keur zaman zaman Nabi Allah aing nabi aing di belum ya naon kamu pernah berbuat saya pernah berbuat untuk mematikan api lalu ya apa daya tangan tak sampai berarti ya walaupun orang letik tapi nu penting ada upaya Masya Allah tapi aya upaya nu penting mah aya upaya ulah kieu dengan ya acara PHBI bisirik mere ke aing can boga duit aya ge leutik engke belah leutik henteu gede neuker boga leutik bere bae upaya ngaranna naon bae kebaikan ulah neuleutikna upayana Masya Allah tapi dibere karomah ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala karomana bisa ngelehkeun jawara nu kumisna baplang eleh ku piit percaya Bu percaya bae jak kula nu ngomongna piit dibere karomah ku Gusti Allah bisa ngelehkeun jawara nu baplang di mana ngelehkeunna eta jawara nu disebut gagah bere awewe opat pamajikan opat sapeting eta tidak direjengan kuatan mal Bu opat ieu mah ye ngajajar pamajikan ka hiji nu kadua ka opat hayo mantas di dicle dia pindah ka dia kuat mal moal tapi piit boroning opat 10 kuateun nontes eta piit teu percaya Bu bali bae lapbed manuk lap bedo nyana masal dek naik ces gitu deh dia ngobrol-ngobrol tadi naik ces sapoe bisa 10 kali padahal mah eta kene coba salah ki urang itu doang hiji bisa saminggu sakali doang syukur geus kolot bener teu saminggu sakali ge geus umur 50 60 tahun mah geus jarang piit mah masyaallah kuat itulah karamah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mantakan kula pernah dibere ku abantoh manuk murai ieu manuk murai bagus sasada gua dikeun aya deui nu mere manuk berukutot dikeun hebat kieu bae dek dilepaseun pan dilepaseun lah tersanggup pula isin kata lamun kaharti iya bahasa manuk eta teh
jero-jero nama hayang kawin. Hayang kawin. Bener tuh? Atau di kurungan di paraban naon sorangan bae atau pasti ke hayang kawin. Bener tuh? Yang mantangan ayat tuh nah. Hayang kawin win. Atau karunya mantangan ngomong ke bandai. Ambo ngaing mandek dilepasan. Kunang itu, iya manuk seberma hayang kawin. Waduh, ulah tuh dilepasan mah. Nyen lahnya na kurung gede dicampurkan bikang nalalakin ayah gusak bawa macam tanuk koski kakarak mantep. Ay hiji tu mah ulah. Besi hayang kawin win. Oh, apa sih artinya? Ya, boga salaki ulah kos di kurungan, kos kisueb di kurungan. Iya di paraban. Di paraban di berejai di jerana mah aing enggak yang lain kopi-kopi tin, yang ditawaran kawin. Bohongnya imah ke intermezzo doang. Subhanallah. Tuh, nu sombong. Namrud dihancurkan. Apakah selesai? Tidak. Allah nyendai cerita nu berbeda nyaeta Fir'aun nu ngaboga dzil autad. Pokoknya mun aya nu coba-coba pancung, panjer itulah Fir'aun. Terkenal kan? Datangkan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam, tarung jeung Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Coba eta Fir'aun nu ngaku pangeran, ana rabbukumul a'la, nyebut lagi ana rabbukumul a'la. Aku rente jeung tadi sarua ngaku Tuhan kene. Kumaha dipaehan ku Gusti Allah? Di mana? Tenggelam di laut. Yo, tilak memperhatikan kan? Nabi Fir'aun paeh di laut tenggelam. Nu mantak tenggelam kunaon, Bo? Nu mantak tenggelam kunaon? Teu bisa ngojai. Maknya pangeran teu bisa ngojai. Dah, nu mantak eta paeh dina jero cai, nu mantak paeh kulantaran eta cai asup kana lubang pernapasan. Lamun cai nah henteu asup kana lubang pernapasan, asupna kana lubang pantinginum moal paeh moal. Buktina nelayan aya nu kuat silem 2 jam. Aya weh. Ayah nunggu ngerti mah, nah mantaknya tanpa pakai apa-apa nelayan bisa 2 jam, bisa 3 jam, karena bisa eta cai teu asup karena lubang pernapasan. Ayeuna kieu orok kurang disusuan. Dat mun susuna asup kana liang kana lubang pernapasan nyegrek moal. Nyegrek, nu mantak orok henteu nyegrek eta susu asupna kana lubang minum lain karena lubang pernapasan. Bener dah? Lamun coba-coba makanan asup karena lubang pernapasan modar. Kamari tadi ya di mana ngaranna? Di Koroncong. Dokter keur ngadahar sate, set begitu tetelek asupna lain karena lubang makanan, angguran karena lubang pernapasan. Mau tadi teh kene. Fir'aun ngaku pangeran, pae gara-gara eta cai asup karena lubang pernapasan. Gunaon ku Gusti Allah dipaehanana ditenggelamkan. Ya. Nabi Musa alaihi salam orok bisa ngojai teh, Bo? Henteu kan? Cek Gusti Allah alki. Sok balangkeun eta orok Musa ka laut. Saat dibalangkeun ku indungna dengan sekumaha cintana karena perintah Allah. Balangkeun Nabi Musa terapung-apung di lautan. Saat maot teu, Bo? Henteu, padahal bisa ngojai henteu. Henteu, orok jelasnya teu bisa ngojai tapi bisa selamat di lautan. Fir'aun nu ngaku pangeran tobangka modar. Naon? Ngahin dihinakeun ngaku pangeran modar kan. Keneh mantakan yo ulah sombong. Ieu keur nyatakeun sombong baheula tadi disebut sombong. Bener teu? Kajian nu sarombong mah kajian antepan bahelan kurang delekeun bae. Masya Allah, loba keneh nu nyaritakeun sombong mah. Nah, kembali deui ka urang. Laju ieu urusanana Mi'rajna, Isra Mi'rajna, tadi deuk dibere resep naon? Cak Gusti Allah Subhanahu wa taala Muhammad berangkat
Kadia kamana sok gara plesiran ka luhur langit ka Sidratul Muntaha kaditu dipanggil ku Gusti Allah lain dek berhadapan jeung Gusti Allah karena Gusti Allah malain aya di luhur aras lain ulah dianggap Gusti dipanggil Kangjeng Rasul ka aras dek kapanggih jeung Gusti Allah lain lamun dipanggil ka Kangjeng Nabi ka aras dek kapanggih jeung Gusti Allah berarti Allah aya di aras sing hade Allah ma mukhalafa lil hawa disi Kangjeng Nabi dipanggil maksudnya titah berangkat Mi'raj menuju langit terus ke Sidratul Muntaha linuriyahu min ayatina titah nempotan karena keagungan Allah Subhanahu wa taala hartina kieu sok lamun di urang aya bangunan megah lamun di urang aya awewe cantik sok gerak begitu nempo surga megahna bangunan di dunia eueuh sae tai gogona acan cantikna awewe di dunia eueuh satai gogona acan dibandingkeun jeung bidadari supaya nyampaikan ke umat wahai Kiai Soeb ya nya kajen teu bisa nyandungkeun nu penting mah asal ibadah nu bener soleh asap ka surga bidadari goles ya kitu maksudna bener teu kecuali bisa itu bisa manggeslah takdir masya Allah tabarakallah so eta boro-boro itu kakarak dek mi'raj itu tangga taraje ayana di Baitul Maqdis masya Allah eta tangga cak Kangjeng Rasul kaulah can pernah nempo seindah saumur hirup dimanapun nempo can pernah nempo seindah tangga ieu tina inten Jabarzud anu ayat retes berlian nang nyokot di surga Firdaus anu insyaallah hayang teu bo naik kadinya hayang teu naik ka tangga eta hayang seluruh umat muslimin anu soleh soleha bakal naik kana tangga anu pernah diinjek ku Kangjeng Rasul Mi'raj itulah ruh muslimin muslimat anu soleh bakal naik dina tangga eta sat masya Allah emang kumaha gitu dina inten Jabarzudna nang di surga adalah tina cahaya orang roh naik di dinya cepet sat naik ka luhur langit gampang Gusti Allah gitu geus teu kudu ditekan yakin orang geus yakin ya jadi gampang ngobrol jeung nu yakin mah nah ieu encan datang ka resep najak Gusti Allah diinkisab di luhur zat Muhammad bejakan ka umat anjeun kaula nyieun surga indah betul Gusti indah luar biasa kaula nyieun neraka begitu pedih ya boh segala macam aya di dinya neraka siksaanana maksudna lamun umat anjeun hayang asup ka surga ya aya ramuan opat hijikeun aduk-aduk kena diinum kajen pahit seeutik mah inum baik sebab itu lamun tadaek diinum asup angin lamun asup angin bisa dikerokan di jero neraka naon Gusti hiji kudu makrifat ka kaula modar sia makrifat teu ka Gusti Allah lam kaduana turun ini naikna di luhur heula kadua kudu berhakikat butuh nu katilu turun ke handap turun maksudna ieu campuranana kudu bertorikoh nu kaopatna bersyariat balikan orang nu kahiji syariat nu kadua torikoh nu katilu hakikat nu kaopatna makrifat lamun umat anjeun henteu makrifat kasup angin kerokan neraka siap bertorikoh bo siap Soeb geus bertorikoh anjeun hah waduh cenah kieu kiai noriko mah hese cenah guruna kudu neangan mursyid neangan beki mursyid emang di Jawa eta toriko anu sok ieu teh ieu make tasbih la ilaha illallah gitu lain oh eta mah hese toriko model kos kitu mah hese
Ya maya jangan obat anjeun mah nu penting mah asup ka surga babari hijikeun tanu opat diaduk-aduk inum maka dijadikanlah dina salat tak ieu salat teh jelema nu salat sama dengan jelema nu salat teh sama dengan jelema nu salat teh sarua jeung berhakek jelema nu salat sama dengan makrifat. Berarti jelema nu salat itu sudah mencukupi kriteria eta layak asup kana surgana Allah Subhanahu. Kulantaran jelema anu salat itu nandakeun sempurna karena enggeus nginum resep ti Gusti Allah Subhanahu. Kumaha ngitungna cenah? Ya kieu. Ayeuna orang salat lamun orang sholat tengah laudu, sholat lain. Orang pakai baju jubah, pakai udang-udang, tengah laudu deui harita boga hudu. Aju sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi teu boga wudu, sholat apa lain? Ayeuna jelema boga wudu ngalawudu laju make celana pendek salat kadeulean bing-bingna lalaki mah atawa awewe make baju sakieu kadeulean ieu na ieu leungeun ieu na ieu salat Allahu Akbar salat lain sebab teu sah aing geus aya salat kumaha ceuk syariat salat teh kahiji kudu akur syarat kuna syaratna salat teh kudu suci teh kudu ngalaudu gitu bae geus lah laju kudu make bajuna anu suci kudu ngaharep ngiblat tuh geus urang ngaharep ngiblat salat Allahu Akbar maca Fatihahna terus mun 4 rakaat amun 2 rakaat lamun 3 rakaat set sesuai jeung syarat rukun. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salat lain. Sah tante. Ari salat nu sah adalah salat anu akur syarat rukunna. Ari sah ngaranna naon? Salat. Ari salat nu sah teh itu hakikat ngaranna. Hakikat salat adalah anu akur syarat berarti nyampe hakikat jan. Nyampe hakikat syariatna nyaeta syarat rukunna. Thariqahna ngalaksanakeun urang Allahu Akbar. Perjalanan salat. Begitu uluk salam Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Hakikat salat geus datang ke hakikat. Geus eta masyaallah hese-hese amat thariqah teh horeng eta. Ai ma'rifatna. Hai sia salat aya nu mayar weuh. Kunaon salat karena wauh jeung Gusti Allah ieu diparentah ku Gusti Allah sieun ka Gusti Allah makrifat ngaranna makrifat coba ieu urang isuk-isuk anak sia geus salat subuh kajeun ngabohong ge enggeus mak bohong mah sia enggeus mak tapi hate leutik encan eta nya nyumput set da salat sia ka mana eta deuk salat duha mak koreng kodok sieun eta tetap aing teh encan salat subuh qada Allahu Akbar di make Allahumma adini fi man pan sia mah duha sih make kunut lain kunut tamang ngadoa supaya loba duit hartina naon puasa salat kabeh ge itu keimanan berarti orang percaya ka Gusti Allah berarti makrifat jelema nu daek salat berarti makrifat ka Gusti Allah di jerona nya syariat thariqat jeung hakikat tak eta neangan thariqah teh teu kudu jauh-jauh horeng salat kajenteun aya guru mursyid sia nya baca wiridan la ilaha illallah tapi macana loba tapi teu salat tinggalan salat kadang-kadang ninggalkeun salat eta mah baledog nu kos kitu mah maknya thariqah ninggalkeun salat maknya thariqah henteu mentingkeun salat dengekeun ku urang ari puasa hukumna wajib ibadah lain puasa ibadah haji ibadah
Oh mau kuari menyamahalnya hese. Ya kan? Zakat ibadah, haji, puasa, naon deui? Zakat eta ibadah, tapi Allah merintahkan melalui malaikat Jibril. Hai Jibril, perintahkan ke Muhammad ka umatna titah puasa. Hai Jibril, perintah ka umat Muhammad kenakan munggah haji. Tapi urusan sholat Kangjeng Nabi langsung diajak pelesirian heula. Karena naon? Itu di jerona menyangkut opat resep. Nah, sehingga deh iya sholat ya. Masya Allah, tabarakallah, mantakan. Terteraklah dina ayat subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Oh sing hade nu ngaran Laila ulah juga RP itu. Cak orang cak no buang ngaran Laila aing malah jadi sebut di Quran. Masya Allah. Nyaman tuh hardina Laila. Hah? Peting. Peting, Masya Allah. Itu siapa namanya? Laila. Wih. Oh berarti beranaknya malam-malam ya? Enggak, beranaknya mah siang. Kok dinamain Laila? Hitam. Orang hidung. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tuh. Maha suci zat Allah anu ngaberjalankeun kahambana ti peuting. Minal masjidil haram ti masjid haram ka masjidil aqsa dimimitian ku maca tasbih. Sedangkan la yu'tasigatun tasbih illa bi amrin muta'ajjibin. Didatangkan perkara tasbih ataupun sucikan lamun lain dina perkara anu mengagumkan. Contoh, orang nempo bangunan bagus amat subhanallah. Ki Sueb nempo janda herang subhanallah. Ulat atau menang subhanallah maha suci Allah, mantakan luar biasa bu babaca. Allah bagi dek nyaritakan sesuatu anu sangat luar biasa bagi orang. Itu maca tasbih lah, mantakan lobakeunlah maca tasbih daripada ngobrol jeung tetangga ngomongkeun salaki batur atau ngomongkeun salaki sorangan atau ngarumpi maningan maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lamun ayat tetangga datang ndek ngajakan ngobrol, Zat diajak ngobrol, orang tema subhanallah walhamdulillah. Salaki datang nanya subhanallah walhamdulillah. Ulah atuh mabok teuing da mangarana. Aya salaki datang mah atuh tawaran baru udah datang. Nah eta kajian maca tasbih ge. Mau minum kopi apa minum susu? Ibadah Masya Allah awewe mah babari ibadah teh asal salaki senang gede ganjaranna. Gitu. Ya lah salaki nempo wajah orang eta salaki senang muruluk dosa kumaha carana hayang salaki senang meureun lamun salaki resep orang make bola-bola beren bola-bola ieu kumaha daripada nempo batur ieu salaki bangunna resepkeun make bola-bola kanyawan salaki tere datang mandi make parfum make baju nu rapi buka bedak skincare saset assalamualaikum waalaikumsalam. Mah dek mana? Jin teu mana-mana pang adek datang. Masyaallah. Widih. Aya dek ngopi teh moal di baturan. Beuh, pokona mah salaki moal daek mampir di warung. Pokona mah hayang buru-buru balik ka imah. Hayang boro-boro balik ka imah sing hade ieu mah salaki hayang jinak di imah, tapi nu di imahna nu di imahna nyieun serem sing hade ulah kitu nya okos ge ya eta ulah bangga lamun salaki boga HP dina HP-na teh wallpaperna gambar pamajikan
foto pamajikan. Eta aya kalana kieu, wih, ieu foto pamajikan hebat amat ieu. Emang setia banget. Oh iya adalah pamajikan yang membuat spirit kerja. Oh gitu. Iya. Lamun jam 4 di pabrik, saat giliran balik ke imah, dek balik neuleup foto pamajikan. Ya, aing daripada balik Banyun bakal memarahan, mendingan aing man lembur bae. Pulang jam 11 nya geus molor. Eta horenganan lain ku hebat-hebat deui foto pamajikan dijieun wel papar horeng pisermen. Ulah sampai kaos gitu. Bikinlah suami rindu, bikinlah suami senang. Rindu jeung senang lain ku pedah cantik tapi hati terbeli. Nah eta nu mahal ge. Subhanallah, baca subhanallah walhamdulillah. Ya imang semal panjang teh jeung sepenting. Ya. Aya hiji sahabat. Hayang teu Bu? Mahmur hayang teu? Mahmur hayang teu? Mahmur imah jeung sumur doang. Aya seorang sahabat salat ngan kula poho ngaranna. Salat zuhur berjamaah di masjid. Kangjeng Rasul asar aya keneh di masjid. Maghrib aya keneh di masjid. Isya aya keneh di masjid. Subuh aya keneh di masjid. Ih, cak Kangjeng Rasul rajin amat, tapi pohara rajin-rajin ge kan nyana boga anak pamajikan. Zuhur di masjid keneh, asar di masjid keneh geus ngadua poean. Ditanya ku Kangjeng Rasul, "Wahai, anjeun rajin amat di masjid." Duh, Kangjeng, kunaon? Riet di imah ge. Dibandingkan di masjid tenang. Galak kitu pamajikan, henteu bager pamajikan mah. Bager. Pan bisa riet di imah. Nu nageh anu Assalamualaikum utang ya bayar aing manen tuan manen di masjid lah nu nagih tuanieun ka masjid mah geus lah di masjid bae di dieu saaya-aya cek Kangjeng Rasul daek henteu dibere wiridan supaya mahmur. Atuh kersa tuh puguh bae daek Kangjeng soknya baca. Daek Bu dibere wiridan daek Bu. Daek macana daek. Baca. Sok cak Kangjeng Rasul saha jelema anu maca subhanallah subhanallah 33 kali tiap mantos salat. Alhamdulillah alhamdulillah 33 kali tiap mantos salat. Allahu akbar 33 kali tiap mantos salat. Ditungtungan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asal yakin insyaallah dibere mahmur, insyaallah dibere mahmur. Tapi lamun bagi lalaki eta wiridana kudu berjamaah di masjid. Sebab ngaijazahkeun lagi Kangjeng Rasul ka eta sahabat di masjid. Masjid toh kontakan kiai hampir rata-rata di mana-mana, lamun wiridan singkat pasti eta mah moal ditinggalkeun. Subhanallah, 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 subhanallah 33 kali, terus alhamdulillah alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Lazimkan, yakinkan ka Gusti Allah, insyaallah mabruk hirup. Ieu mah hayang hirup mabruk wiridan embung. Kabina-bina, masya Allah daengnya itu beta masyaallah komo ditambahan deui daeng ditambahan deui jadi. Tambahan deui jadi ya. Jadi kula nang di Abah Sepuh. Tapi di Abah Sepuh kurang bebel banget. Baca doang, tapi di Al-Maghfur lah lebih bebel. Jak Al-Maghfur lah jelema mun hayang mahmur ieu maca gitu. Mana? Aduh, begitu menang doang jadi jelek bepohoan. Subhanallah. Baca ya Fattahu tak ieu dampaleungeun katuhu asupkeun ka handapeun susu bleh kenca. Di dieu ye. Ka dieu ye. Ulah lurus handapeun. Tah, lamun aya kaos jeroan, set angkat kaos jerona ka handapeun. Tadi ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu.
sabaraha kali 70 kali wiridana memeh salat berjamaah subuh. Memeh berjamaah subuh. Ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu. Eta diijazahkeun ku Al-Maghfurlah secara umum kula di ditu. Di mana karena keur aya acara di Pasar Kemis mun teu salah mah. Begitu aya anu laporan, Kiai kunaon? Makula nenek mana? Nenek kula mah janyana ya patahuna di dieu. Ya patahu ya patuhu di dieu gitu. Ye cak Al-Maghfurlah di dieu ya. Di dieu. Lain di dieu cenah ge kieu ye. Coba tanyakan kam nenek sia kunaon eta mentak di dieu. Mak, ditanya ge di dieu kok di dieu? Pancak kiai ge dihandapeun susu. Susu mama geus laer. Di dia tuh. Geus laer atuh di dia. Ada tebay di dia. Masya Allah. Nah katanya baca insyaallah lamun no pernah mondok di Celongok mah itu jadi wiridan sehari-hari ya Fattahu ya Fattahu makomol maka ya qayyum heula itu kudu nama 70 kali karena kadang-kadang jemaah geus loba karunya sok macana 40 hiji kali kadang-kadang lamun luas waktu kuari mah kan sempitnya sempit jam 5 geus mulai lewat teh 40 hiji doang ya Fattahu ya Fattahu geus teu kudu make hayya qayyumna panjang nama geus bae teh mah sameme salat ya Fattahu ya Fasakedeung 70 kali ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu lazimkeun insyaallah hirup mabruk ilmu mabruk dunia mabruk ta eta kan hayang mah berkah nyaon teh berkah bo berkah mah tadina urang boga biasa letter teu cukup di dahar ku anak ieu mah bisa cukup bahkan leuwih eta ngaranna mabruk tadina boga sapeda orang boga sapeda eta nambahan jadi boga sapedana bisa aya mesinan tadina boga mobil atuh hiji bisa jadi dua eta ngaranna barokah eta tambah kabagusan tataina boga pamajikan hiji nambah dua eta oge barokah lamun aya kabagusan lamun teu aya kabagusan berarti teu nambah itu barokah keneh hiji ge barokah sebab lamun nambah bakal pipaseun jang naon lamun nambah ge pipaseun berarti teu barokah nu penting urang hayang barokah hiji ge urang kabawa ka surga daripada dua teu kabawa ka surga mendingan hiji kabawa ka surga nu paling apes lamun hiji teu kabawa tah ieu mah kula mah deuk doang hiji tanya nu paling penting subhanallah alhamdulillah tahun lilahar itu lain main-main ti Kangjeng Rasul langsung eta sahabat dibere wiridan eta bebeneran yakin Masya Allah jadi makmur luar biasa ngan kula poho ngaran sahabatna. Nah kedua eta ya Fattahu wabil khusus teh ka lalaki teh mah jam memeh subuh eta bagus awe ge bagus ya Fattahu hartina zat Allah nu maha ngabuka coba bae lamun urang hate urang dibuka bisnis hate kabuka lancar kan lamun jelema keur tolab ilmu ya Fattahu kabuka lancar naon bae yang penting kabuka hati ya Fattah itu zat anu maha pembuka terakhir minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu bahasa dari masjid ke masjid hartina yuk ramekeun masjid dengan cara bangun yang bagus ini alhamdulillah bangun sanggeusna ngabangun lain sekedar ngabangun doang tapi ngeusianana lain sekedar ngeusianana cara-cara salatna nah di mana seorang hayang supaya sempurna bisa nyaho cara salat eueuh deui kudu datang ka pengajian ibu-ibu mah pengajian mah alhamdulillah pangrame-ramena ibu-ibu mah di pengajian walaupun pengajianna teu mawa kitab tapi mawana naon
mawana mawa daftaran baju seragam. Oh masalah guys, no penting mah rame guys. Nah itu ya kan penting bapak-bapaknya sholat teh loba nu ngalawudhu teh ya anu sakieu doang tah untuk datang kasikut pantat teu sah itu eueuh deui iwal ti ayana di pengajian sok di mana majelis talim di mana pondok pesantren datangan didinya ke ngaraji anak-anak orang karena dimulai budak lah kudu dididik dibangunlah itu penting karena pesan nenek moyang orang baheula keur zaman merdeka mesen ka bangsana mesen ka masyarakatna nu dislipkeun dina salah satu satar syair wajib anu inget teu dina syair wajib teh nu urang keur baheula sok nyanyi bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia artinya naon bangunlah jiwanya bangunlah badan nu diheula dibangun jiwa heula badan heula jiwa heula bangunlah jiwanya heula kakarak badanna artinya naon ya akhlakna heula moralitasna heula bangun kakarak infrastruktur mah gampang jangan dibangun infrastruktur masjid dibangun jiwana kosong masjid dawana ber pondok pesantren majelis talim dibangun jiwana eueuh kosong sekolahan dibangun anu aya tawuran doang tuh mantakan sok jiwana bangun baheula terjaman kula eta sekolah SD ka guru cium tangan baheula kula pernah mitra ka guru ku abah teh mitra ka guru karena guru nage memberikan suri tauladan akhlakna mulia sangat luar biasa bangunlah jiwanya jiwa heula maka yuk orang babarengan kuari gabehan bangunlah jiwa anak orang ulah sampai jadi naon ngaranna jiwa anu kosong anu pinuh dengan hayalan-hayalan nu aya dina media sosial sok berangkatkeun ka majelis talim sok berangkatkeun ka pondok pesantren mudah-mudahan ku ayana acara Isra Mi'raj urang menjadi naon ngaran sosok ibu-ibu bapak-bapak anu siap untuk membantu membimbing membangun jiwa-jiwa anak orang amin ya Allah ya rabbal alamin mudah-mudahan iya non ngaranna mauizah ti kaula aya manfaatna dicukupkan sakitu bae hadanallahu wa iyyakum ajmain walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.